Oi, Naon yang makan ngopi jeung urut pegawai kurang naon deui atuh. Di mana maneh? di kulon. Kulon, jauh-jauh teh sia teh ulin teh. Jangan udud aing mah. Lain nampo si jamut teu. Aya mantong geuh si eta. Aya naon gitu nanya ke si jamut, nanyakeun si jamut urang we, nanyakeun lagi. Teu hayang aing nanyakeun maneh mah eta si eta teh gablek hutang ka urang. Teu mantog-mantog, aing nyaho loba pangabutuh loba bayar teu. Teu mantog-mantog kita gablek hutang ka urang. Jengkel aing da ka si eta. Asli, hah? Aing mah. Sarua atuh kitu mah. Urang sarua gitu. Maneh teu nempo balik si eta. Mentak urang ka dieu justru tadi teh asal pemotorna. Atulin teh aku maneh. Nyaho mentak urang ka dieu bisi sugana aya di dieu cenah gitu. Mentak ka dieu Aku maneh ka ditu. Lamun aya busur ka dieu bawa ka dieu ka urang. Di ciwir sugan ku aing itu. Coba we tapi lain. Aya ge si nubut nyamun boga hutang. Manehna tong nyahoan si itu lamun maneh teh ka dinya. Aya grewek ke bugu maneh ka dieu busur sia teh. Itulah. Mau surat lah. Itu geus gadag sia teh. Jam. Beneran euy. Sia ini yang mau video di mana sih teh? Aing empatan di bawah hujan. Sama saya ingat. Si Engang tuh nanyakeun maneh ngamuk maneh. Ya, ini gorean aing. Mah itu nanyakeun boga hutang maneh. Wah, aing boga hutang aing mah. Wayang mah aya aing mah duit mah. Lu bari mana sih sekalian aing boga udud aing. Rada Geus pokona geus ada rusing aing ka manehanana aing teh. Tadi kumanehna euy apal adatna lah. Ayo buru. Nah, ayo tuh. Bare Tapi geus. sampai beja aing boga duit. Kamu apa boleh sambeutkeun hari goreng ge omongan lah. Bi. Jangan jaya. Mana sok gubuk ka dieu sina ka jero teh si kehet teh ka dieu. Gubuk. Wah. Mau aing goreang mah. Sok ka dieu, adieu teh. Apa satu wae. Aing mah. Ani sia teh gablek hutang nih. Hae si aing mah loba pangabutuh. Bapak teteh ka urang boga hutang. Pan urang nginjem ka maneh 100. 100. Tah urang maneh ka urang nginjem 50. Jadi maneh kudu balik ke 150 ka aing. Pada bayar heula 50. Nya maneh pokona kudu bayar ka aing 150. Bapak hutang lagi 50 teh kurang kan dibayar ya 50. 150. Pan urang nginjem ka maneh 100. Maneh urang nginjem ka maneh 50. Jadi 150 ka aing keun. Iya, sia tadi boga hutang ka aing. Bah. 50. Terus Hampir ku aing kudu mere 150. Kenyawan naon pokona mah aing mah 150. nginjem 50. Tah nginjem 50. Apaan? Urang nginjem ka sieu 100. Heeh. Tah, sieu nginjem ka urang 50. Ya kudu balik ke 150. Nginjem 50. Aing teh nginjem teh 50. Nah, dia 50. Si Bi nginjem ke sana 100. Heeh. Nya bener jadi 150. Aduh, terus si adul oge. Iya, anjing yang ibu. Ya, bener kan jadi 150 nya. Di jamur nginjem ka ini 50. Masa bae lah aing mah bener pada lieu anjing tah geus we pulangan teh gocap aing. Mau apa aing mau dipulangan? Kalau mau dirokok si kadut si Dul, si ieu boga hutang ka maneh. Heeh. Sabaraha? 50. Tuh, jadi 100 deui sia ka dieu. Mereka geus 20 bae dibayar. Kurang kan kasih adul pan sia teh kudu aya leuwihna, buru nyusuran si buru nyusuran maneh. Teh kudu aya buruhna. Itu jadi 300 sebenarnya. Kadu teuing pan maneh keur beunghar sia teh. Beunghar kieu lucot balicot wae mayar hutang. Tuh dokter maneh salah. Eta teh bayar arisan. Beli teuing teh nyaho aing mah pokona mah tah. Geus. Dul maneh pake meuli udud geus kitu. Ini jadi penting mah hasil we aing. Ngecik maneh balik da urang mah butuh lagi ka maneh ge kitu nyokot duit. Oh, aing teh hayang aing minjem teh di dinya mah. Duli teuing. Duli. Jangan, urang mah di dieu lah. Jika itu sia, geus butuh aing mah. Anjing masalah ieu lah. Nah, aing boga utang 50 jadi 300 aing keluar. Aing nu bodoh eta. Itu nu pinter nya euy.
Lanjut lah. Pusing lah. Siang. Aku nama mana nanya? Aing kudu lumayan kemarin. Karena dari 150 kali. Dasar aji. Berkumpul aji. Biar lain. Hasil dulu mana yang kecil rokok ya aing kerja sih suka. Kecil babel kumpul. Dari mana urutnya? Gimana dari hasil dulu. Hihihi.